lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah, lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumber pareum 44 teu kuat masya Allah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini udah hari ini jangan makan ya dai ya ayo baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb masya Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi wayahna bantu sholat mas 11 bae memaca teu kuat cenah kieu 11 7 asalna 7 ge cenah teu kuat tilu asalna cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sabenerna ya Allah ya Rabb baca sholawat nu urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngaranna sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum atas pendek tingceun tamke mah atuh eta teh sok dibaca urang ngaji Allahumma sholli ala coba ayo oh kabecus budak Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Dah baca urang sholawat. Nu mana bae? Nah, ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng katingali gantengna. Kulit abyadha musyarraban bihumratin. Putih campur kemerah-merahan. Ya Allah, urang lamun ngadenge kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali urang ka Haji Padi ya Karim ieu si kulit naon ieu ya Taurat saoman buruk atuh hese Masya Allah kan sakieu dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol-totol mah aya lah ya Allah dan Ramin mah hideung manis maksudna hideung kereta api banyak yang nunggu ieu ya Karim nah ieu kulitna Kangjeng Nabi geus saya caritakeun anu mantap ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gileg da hareupeun kaca ya Allah tambahan kuno beureum beureum teuing ku ari ku ungu kaluar teh jadi Persita ya aing nangis sia Masya Allah Karim ya kulit Kangjeng parah ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageus zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh apa naya julukan di parahyangan beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci atuh celi atuh pan ieu mah lain celi lenci ieu mah celi curak ngaranna celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci batak lamun orok keluar cerita rancung geus pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah Karim nah
Kemudian iya baca kurang parahyangan, Masya Allah gitu gado endog sapotong. Ya Allah sok aya semua aya ieu saya ti teh ngaranna gado endog sapotong. Ari ieu papan endog naon coba? Atuh ieu endog buruk. Cangkeng biola iya kari. Masya Allah bitis ngabuah jantung eta parahyangan anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu kudu urang lamun Haji Paidi mah atuh kikian kieu nanaonan atuh saanu resepen si awak modal kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang. Tapi lumayan sakieu lumayan. Nah inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng. Misalnya Kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendi hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiron wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isineun wayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku padon pete si eta mah saha ta si eta adak ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan mah kakerepekan penyorot kakang iskin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat Masya Allah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajian kumaha ge kula masuk ingat Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh mana maneh Suwaibah oh tas nyusuan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuan sok susuan ka ditu bunga biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bunga na Abu Lahab lahir alokna kecaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman
Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil ma watab. Ulah kitu atuh. Tabbat yada abi lahabil watab. Terus terus coba catat dah. Ente apal. Tabbat yada abi lahabil watab ma aghna anhu maluhu wa ma. Terus Sayaos eta bae. orang mah saya uslana nyana saya. Nah, iyalah Abu Lahab, guys, ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan. Kumaha modelan anak? Ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun. Di neraka mah di neraka ngagolotrok dan karasana tiis model bahkan diangkat siksa kaol mah ngan seukur sadika kidon tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon cek ka neraka iban serah dong serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pahara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nantung ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nantung di tengah-tengah timbangan ende maju imbang amal salat teu husuk rek zakat tilok rek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakencang tedaikeun ka katu tedaikeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng ke lah ke ditanya ieu kan Haji Pendi mumun osok muludan kan weh atuh osok abdi masyaallah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa henteu sih setengah lah Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Besi kayak aing tah solihin tah besi kitu. Lain. Solihin mah jadi bisa ka surga sorangan, ahli ibadah mah bisa ka surga sorangan, nyana langsung ka surga. Ari ieu syafaat jang saha? Jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman. Ieu urang bungahna. Boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang. Umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan. Umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kula sok ngadenge di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kula sok ngadenge teh sora sajor amat lulumpatan eta tah minta pertulungan coba cak Haji Pendi ka Nabi elut tuh Nabi elut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca
Abu Lahab teh belajarna di Jana, Abu Jahal belajarna di Jana, Haji Nasir di Jana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak di dia kiciuan melulu temenang mani kerpek kadal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor iya duduan itu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah golok panjang biasa ini cabut pendek goloknya panjang udah geus sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu masyaallah sajuka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir aku lagi sakit boh hebat hati